teu nempo HP, teu ninggal TV gitu. Sok salat tara gitu. Salat mah tah atuh lain nyaketin diri ka Allah ari tara salat mah. Tuluy pilih aya nu nyareut anu penting mah hate we sing lempeng, sing bersih, sing bener eudeuh bersih jeung lempeng kumaha jelema anu tara salat. Dabi mah ka jelema tara sirik pidik ya kan ya Ines panas teh dudupak rurumpak tara cenah. Ka jelema memang alus tapi ka Gusti Allah goreng. Kumaha gorengna nyaeta henteu salat. Sedengkeun urang teh kana sae teh hablum minallah wa hablum minanas. Ka Allah kudu sae ku salat. Ka jami ge kudu sae. Sabab ku Allah urang butuh, da urang teh meunang nyieun Allah nya. Nyata ku rahmatna ku jelema ge urang teh peryogi. Firaun oge anu ceuk bahasa ayeuna mangangkat bendera ngaku seperti pangeran butuh manehna ge ku jelema butuh komo urang mah beunghar henteu nya usugan urang gaduh sabaraha triliun gitu artosnya kecuali hutang boga teh gitu gaduh naon dah henteu berarti peryogi ku jalmi. Tah sangkan barokah lamun jami dipenta tulung ku urang tu eta jami nulungan urang dina saling tolong menolong ceuk basa legeg mah aya kebaikan ti Allah rahmat teh tah hubungan urang jeung jelmana sae kitu sae tah aya barokahna teh sae tapi lamun nu hiji sae nu hiji awon nyata anu hayang ditulungan awon anu nulungan sae tangkena teh leuwih berat nulungan anjing ka dempet geus ditulungan sanes alhamdulillah hatur nuhun kadon ngegel teu ngegel ge ngaberik gitu mata kecewa tah kusaha kitu sangkan turun barokah tina wasilah ditulungan ku jelema teh kudu hubungan jami jeung jamina teh sae tatangga ka tatangga sae da bakal butuh bedeuna lamun kahuruan nya moal bisa maruman seuneu nyalira moal pasti butuh ka tatangga nginjem emer-emer wae mah minta cai-cai wae mah atawa geus misalkan bumina teh geus rata we bedeuna ngilu sare wae mah ngiring riribug wae mah ataupun tapenta dahar wae mah gitu tah acan nu sanesna gitu nu sanes-sanesa jami jeung jami mah pasti butuh tah matak ka Allah kudu sae ka jami ge sami kedah sae matak ke saatosna Rajab urang teh bakal lebet kana sasi ruah atawa Sa'ban malam 15 aya we nisbu Sa'ban eta mah jangan bersihan hate matak mah dicatet jeung di jumlah amal kasaean anu dilakukeun salami sataun ku urang lamun hatena masih kene goreng nyata kitu jeung Allahna mah sae ku salat rajin salat mah ngan edas kata tangga tah kata tangga aluh teu kaur aya nu ngagaleuh emas kitu nya ngider kata kana jolodog batur teh kumaha eta mah ibarat anjing di timul kitu nya muntir apal tuh si eta meuli emas duitna ti mana gitu walah saha si anu tuh ingat si teh aing bobora merhatikeun batu merhatikeun gentong ge aing geus kosong gitu ka dieu diukur jeung urang gitu deuk naon si eta aing keur lieur lah listrik can dibayar ieu Bang Emok geus dararatang aya kene Bang Emok dibabakan syuur amang beuki seueur nu harian ge aya ka mangkukna mah digiringkeun ka ditu sia mantap ngilu kuku mah di bak masjid ka ditu lemur batur mah geus diplanggang teh geus diplang lemur batur mah teu narima Bang Emok teu narima harian di urang mah diulem lain teu getol pangajian lain teu gararetol set ka urupan jalan oge nya ka uruk komo deui pangajian raraga mapanas lusanesa nya
ka dieu tara pengajian akan batur palebang ngaliwat ka dieu gorarane ngomong teh corowok aing dibom sia teh matak jual bang emok teh dianyukan dalain ngaji atunya eta manangan keresek dan kitu mah gagayaan wungkul lain nangan ilmu anu nangan ilmu mah cek ta'lim niat 7 perkara dilaksanakeun mah aya acara mah panas moal atuh ajengan mah panaseun komo abdi mah da gering motor boga 2 gitu imah boga gitu ngabangun asana mah menang nikreung reuyeun jeung anu caket ka abdi gitu yung henteu eta mah kumaha aranjeunna we bade ka dieu mangga henteu ada teu maksa da teu aya acara kudu ka dieu henteu gitu ngan karunya we dan nu kitu teh lain ngaji nang karese matak lamun teu meunang teh tarungkul duh lalayu cenah tuh nah lalayu teu meunang karese gitu lamun sinang mah ka dieu 50.000 wae mah disalam gitu keresek seueur nu butut tadi sian meureun ku abi seneng teh botol eta teh seneng teh pucuk mejon nya gitu tadi sian ku botol kosong eta gitu jigubug ditu di dieu mah heureun gitu tah lempengkeun nya tah nisbu Sa'ban lamun aya panyakit hate keneh amal sae teh mah dijumlah anu dijumlah teh amal goreng nyata sirik bidik jail kadiaya ines panas tren rurupak dudupak teh moal matak lebar teh eta teh panyakit hate matak Sa'ban mah nyata sasih kanggo ngaropea hate urang mah bisa ngurus hate lamun dina sasi Rajabna awakna teu diurus heula kunaon ku salat moal bakat beuki ngaberung we puasa teh lain beuki deukeut ka masjid lain beuki deukeut ka Allah ku taraweh mimiti we kitu 3 poe teh mah semangat teh biasa kenore omprenganana eueuh mah naon sababna atuh da sasi Sa'ban ge teu bersih hatena Rajabna teu bersih awakna henteu atuh asup ka masjid teh maneh sia geus ngiridit baju kumaha riweuh imam salat tarawih ieu ngeceblek baju balik dompreng teh ieu teh entah teh teh ajenganna karunya nya gering nya kudu ngompreng sia teh mun nyiksa ka ajengan teh nya mere elmuna nya nyadiakeun tempatna nya ngabing-bing bab ibadah nya kudu mere nyatu ka sia sia naon kitu berkah maneh naon maneh mah batur salat urang mah ngobrol pan baju gaya bagda cenah kumaha baju eta teh lalain badag teh kumaha keur musim cenah teh abaya Allah gitu urang mah geus 3 di DP anak ti Bang Emok kamari cair tuh meuli kayak mamayaran ti anu harian urang mah aduh masyaallah kitu tuh tah ku sabab Rajabna teu bersih awakna hatena dina Sa'ban ge hese dibersihan tungtung nama puasa ge seueur nu molos kitu lain beuki resep kana Quran teh kadon cungacing geus na teh pikiran teh kana lebaran padahal ge tanggal 1 geus riweuh di imahna teh jeung salak sia teh lebaran teh geura mikir atuh jeung lebaran dalila keneh naon cenah puasana ge deuk 70 poe kelepok kapaehan gitu manya sia cek ajengan teh deuk 70 poe cenah euna tah itu hate tah torojo bulan puasa tah puasa mah jangan bersihan ruh urang teh dibersihan ku saum mata ku laheran walaupun ayeuna urang ahli saum Rajab atanapi Sa'ban jag saum sunat Rajab mah tapi coba ta bulan puasa Bu teu boro-boro sasasi
namanya sadinten bakal karaos. Cirina nu ninun ge pere. Nu ngelos pere, nu biasa sok kaserang. Tah sigana bulan puasa teh masih kene kasararawah tah. Sabab ayeuna bade Rajab serangna masih kene kieu. Pokona grup hadroh teh tah. Marawis. Tah ti Rajab teh geus mulai ngarelek eta tah. Marawis dangdut gitu. Tah saum teh geura aduh. Tapi dinten kahiji kadua mah lenang di Serang teh. Karasa dinten kahiji. Dinten kadua karaos asa kana taar teh paruyeng lain ku sabab can meser acup jang lebaran sanes beda we kana salira teh pararana selalu leus lalu ngese hoyong eueut pada Rajab mah biasa ningal cai ke Rajab biasa we torojo sai saum gegelehan dina caketeun cubluk ningal cai cubluk aduh siga goyobo deh kitu hoyong eueut Masya Allah. Ningali sanggup poe jam 12 man. Depi kabitaeun. Tuh sasih saum mah. Tah urang teh moal tiasa kitu, moal mah kagoda lamun dibersihan salirana ku Rajab. Dibersihan manahna ku Sa'ban. Tah ieu bunga bersihan hate nu sasah teh nya. Pang, sasah ieu teh. Tapi kekeh urang teh kudu ikhtiar sakudak sakedika sing tiasa ngebersihan hate. Nyata kunaon ku Rajab ku salat nyaketkeun diri ka Gusti Allah tos caket ka Allah mah kaeng rahmat Gusti. Insyaallah sakudak sakedik bakal leuleus manah teh. Lain berarti urang teu nafsu, teu emosi, teu ngamek. Tah justru anu kaeng rahmat Gusti mah amekna teh amek karena Allah teh ya Bu. Wah eta budak cenah dicarekan bulan puasa kuasa ku bapakna. Kok cenah puasa tapi nyarekan budak. Tuh pamajikanana dicarekan. Kok bulan puasa tapi nyarekan pan puasa mah ulah ngamek cenah. Ulah pasea, ulah amek-amekan. Tanya heula, tinggal heula, napang na ngamek. Ditanya, "Nah, cenah Kang eta teh jeung ngamek sagala ka putra teh." Heueuh ieu teh budak. Umurna geus 15 tahun berarti baleg. Tapi ieu teh teu salat. Geus diolok mah, dibibita mah, dibere naon mah kadoan merot we. Bahkan kakolot oge ngomongna teh naon malik-balikeunana teh. Tah, abdi carekan memang diteungeulan. Abdi mah hariwang 15 tahun embung nikreung ngeureuyeng ngalaksanakeun salatnya dicarekan. Tah nyarekan eta teh nyarekan sieun ku sabab budakna henteu daek salat tah eta disebut nafsu atanapi nyarekan karena Allah teh keng ganjaran pan caudina sapina 10 tahun keng dicepret ya bunya tapi ulah ngatak ngabareuhkeun atau nampak janten tampak daksa terus dina sapina hayanya katerangan kitunya ngan urang teh alih ngalaksanakeun teh dari wang supaya naon ke di akhirat jadi tanda yang urang sebagai sepuh teh teu ngahare-harekeun kanu janten putra ngapi ngajaring perkawis ibadahna teu asal hirup. Tah kete di alam kubur teh tah tinggal pingpingna beureum tilas nyere kusab alim salat dicarekan ku abdi aya lohil mahfuz teh urang keur nyarekan. Tah eta teh disebata nyarekan karena Allah kayak ganjaran matak kade mode kaajengan mau ngamek wae cenah amang gede amek gitu tah gede amek teh gede amek dina bab naon itu ari budakna balalagur mah nya teh diameknya maknya teh teuing ulah teu salat teu ngaji atawa bae dieuna telmi ngajina telat mikir keur magahan sok atuh maneh teh diajar nalar di batasan 3 poe ieu kudu katalar pahmi 3 poe ieu sia kudu katalar peupeureuan buah mele 3 siki kudu buah karung ka dieu teh mohon cenah amang gitu pecah ke bisa apanya dicarekan atuh dari pecah tiasa maknya dicarekan tapi ka anu teu tiasa ieu talar bere jarak waktos 3 poe dipecak teu ditalar abdi tara nyarekan nanya heula ieu bisa teu apal kumaha ieu budak
Oh cenamang ulinnya nyonyoleho itu. Ulin nyonyoleho dageuleuh atuh. Tara diajak ke abay da mah ngabagur tara nyarekan pokna. Dipecak teu bisa. Ngahaja teu bisa nate alim, nalar alim, ngapakeun sok dicarekan. Lamun dibagi acis ke 2000 diliwat eta mah. Kata bebeja abang teu bere duit cenah ku amang masih ka aing teh bapak sia gitu. Nyeulian ka aing teu ngilu gitu. Tapi nu ngapalkeun mah nu katalar dibere. Diliwat teh lain ngewa tapi nyetrap sugan we kabita daek nalar kitu. Dicarekan teh lain geuleuh. Lain ceuceup, keheul kitu. Keheul ku sabab naon? Henteu nuruti tanalar 3 poe tapi henteu cirina dipecak teh tia ditalung ti kunaon henteu da mah bager tara nyarekan dicarekan tah eta nyarekan karena Allah kitu tah karena Allah teh bukan ganjaran. Model jalan nya jalan baheula ku Pak Haji di Agungan beukeun dia beuki di Demean pana bisa ngamak ai jalan mah jang kabeh lain mungko jang abdi mah jalan Mang Ujang cenah. Jalan Mang Ujang, jalan Pak Haji wakaf tanahna kanggo jalan ngan teu diukur sakumaha teh ngan dipatokan, patokna areueuh. Dipelakan kibeling kebilangnya eueuh. Dipelakan ku bernuk-bernukna dieuweuh-euweuhkeun. Ditingali jalanna jadi euweuh, jadi leutik. Atuh mawa roda teh jadi kagok. Komo lamun dipager katuh kenca mah bakal kagok. Lain unggul abdi nu mawa kabehna naon ge bakal kararagokeun. Nu berarti maling tanah jalan kuduna mah jalan mah ditambahan. Ti Pak Haji sakieu. Ti anu gigir katuh kenca sakieu. Gitu jadi gede. Saha nu raos sadaya lain abdi. Komo gering kieu mah. Geus hampir 1 tahun langkung teu momotoran. Tukang cenol anu geuningan katuh kencana nganggo naon? Emer. Pan raos ai lega mah. Anu hajat mawa kursi kiri kanan ai lega mah raos. Nu mawa karung tukang paket. Kiri kanan ai lega mah raos. Nu ngakutan bahan deuk kabangun, make roda geuningan ai kiri kanan lega mah raos. Ieu dileutikan. Pak RT teu ngabenerkeun. Pak RW hare-hare pengurus da lain pengurus eta mah ngaranna ge penguras eta mah. Penguras eta mah. Aya duit ti luhur dikuras heula, ngecelakan apa mah. Aya baheula mah nya pengurus teh disebut diuruskeun. Dijugjug masalah teh. Cik naon masalahna. Matak disebut teh pengurus. Bari teu digaji baheula mah. Tadi gaji baheula mah. Ku kinci deh ku lempang. Ayeuna mah sagala duit. Ngarenghap teh duit eta mah. Atuh da zaman medsos eta mah. Zaman hubungan jelema jeung jelema teh gara rampil. Komo loba kawawuh anu di luhur anu ararapal eta mah. Itu. Matak eta mah lain pengurus penguras eta. Matak lamun teu seueur sodaqoh, teu seueur istighbar. Teu salat tobat zaman ayeuna duka kumaha. Tuh teh diuruskeun bari ieu teh titipan kolot. Berarti kolot meunang hese beleke diwakafkeun tanahna jang jalan bahkan digedean ieu di Demean. Karunya anu nganggo jalan. Pan basa eta mah. Basa eta tukang ngaranna teh bajigur dongkap. Tiguling panan. Pan kana pager ngait. So. Nah, pan rame tuh punten juru caket bineneng tuh. Ngait kana pager. Kan aya gini tak kaselong leutik tah ngewag. Tuh. Tuluy ka dieu padan. Ngararahe. Matak ka dieu raos sama ka abdi. Ku sawa usum buah basa eta teh. Lebar aing ngabuah dalin jalan umum ai ka dieu jang. Ieu jalan Mang Ujang nu ka dieu mah nya. Di pagar teh. Udah buah didupakan, lebar buah. Da jalan khusus mah ka dieu lempeng gitu tuh. Gitu. Tah, abdi teh nyarios. Tah ngamek teh, ngamek karena
Allah daun nguruskeun. Pirang bara sok kapang meluarkeun mah nya di zaman baheula sok ka ayeuna abdi pana. Kitu Pak nganggo mah kusa sadayana api-api lalolong Pak. Ai pelebah nganggo mah alhamdulillah. Itu rawaseun. Kitu. Tah lamun teh mah abdi ngamek nguruskeun bab jalan. Lain teu ngararaji ngaji. Lain teu pangaosan osok. Tapi elmuna henteu maparinan kacaangan kana hatena. Berarti sangkan caang hatena teh meureunan kudu dibenerkeun. Ku ngomong gitu. Oh, najan ke dipeunteun ku jelema mah ajengan cenah ngamok. Ajengan pasea akeun bae. Komo ditaliti eta teh ngomongna teh jelema kumaha ku abi teh. Salat oge ting osok ting tara. Ibadah na ge ting jeung ilmu ting tara. Komo deui kana bab nu kieu ting ngartieun ting teu. Teu merosia jelema kitu abdi mah. Tapi ieu kapentingan umum. Kepentingan umum. Tuh jalan pan geuningan nu maling tanah mah geuning punya engke di akhiratna teh lamun teu dibalikeun deui eta tanahna teh pan 7 lapis tanah cenah dinaon Bu? Dikongkorongkeun gitu. Ibu gitu. Nguping teu dina pangaosan. Oh api-api rarepe. 7 lapis tanah di kuburan teh. Parlamu presiden sok dikongkorongan naon geuningan? Kemang aya gubernur, kemang aya bupati, kemang kok ieu mah begitu maot asup ka pakuburan dikongkorongkeun tanah anu meunang maling. Nauzu eta mah jan menta diampura ge lamun sidik tanahna dipaling kudu diuihkeun heula. Kudu diuihkeun. Batak abdi mah hariwang. Begitu geletuk Pak Haji pupus dipapai ku abdi tatangga sadayana. Ok bisi bohong mah tataroskeun. Kamang Adis, kamang Wasri, kamang Engge, kamang Adang Warung, kamang Iyat, kamang Memen, Kakang Haji Gojali, Kawa Eman tuh. Kabeh dipapai. Bok bilih. Aya kekecepaan masalah tanah. Memang aya nu nyarios mah. Duh meni sok teuing. Dulur gitu. Mah aing udah nyah ka kolot. Bisi tah. Kolot tina sodaqoh aya. Tina zakat aya. Tina puasa aya. Tina haji aya. Tina masanterkeun abdi aya. Bilih kahalangan ku tanah. Letak dipapai. Cek ieu henteu. Cek ieu henteu bahkan ieu teh cenah abdi rumaos. Ieu teh kanu manghaji teh kieu kumaha teh cenah amang nya urang rareskeun we. Soklah kios